Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dilan Abbas Asika dari kelas 11 Elim 2. Saya di sini akan menceritakan cerpen Sunda tentang judulnya adalah Lantipna Cinta di Lembur. Di hiji lembur anu jarang katembong di peta aya hiji kampung leutik anu sakti. Ngaran kampung eta teh Kampung Cimenyan. Kampung ieu terletak di sisi gunung jeung pamandanganna anu asri ngajadikeun saha wae nu datang ka dieu bakal ngarasa betah. Kampung Cimenyan teh tempat anu syarat ku carita, di mana sagala hal bisa kajadian. Sanajan sakepeung teu gampang pikeun manggihan kasuksesan. Di lembur eta aya hiji budak ngora anu ngaranna Dedi. Dedi teh budak nu handap asortur rajin, sok ngabantu kolotna di sawah. Ari ngurus kebon teh anjeunna teu boga harapeun nu gede teuing. Anu penting mah hirupna cukup sarta bisa ngabahagiakeun kolotna. Nanging hatena teu bisa dipungkirkeun, teu gampang pikeun nepi ka hate si gadis nu heubeulna hayang pisan ditempo. Gadis eta ngaranna Yanti, salah satu sahiji putri ti juragan sawah anu pangarusna di kampung eta. Yanti teh beda pisan ti Dedi, anjeunna salah sahiji gadis anu pinter jeung parigel dina seni musik. Anjeunna bisa mainkeun pianika, suling jeung rebab kalayan alus sareng salawasna jadi pusat perhatian di sakola. Yanti teh nyaho ka Dedi, sanajan teu akrab pisan, tapi sering ningali Dedi anu keur ngurus sawah atanapi ngabasmi hama dina kebon. Sakali waktu, aya hiji acara seni di balai desa, di mana Yanti teh jadi salah sahiji pamilon anu bakal tampil. Dedi anu herang ningali Yanti latihan, ngarasa kagum kana kamampuanna. Hiji sore saatos acara, Dedi ngadukeun Yanti nu keur ngoleksi alat musikna. Yanti, eta mah luar biasa pisan, anjeunna pinter pisan mainkeun alat musik, ceuk Dedi bari ngarasa gugup. Yanti ningali Dedi jeung saeurik saeutik. Hatur nuhun Dedi, tapi anjeunna oge boga kaahlian anu teu katinggali. Sawah anu subur, kebon anu asri, eta teh hasil usaha anjeun. Anjeun oge luar biasa, jawab Yanti kalayan ramah. Dedi ngageter, hateuna teh rumasa, hatur nuhun Yanti, tapi kuringan saukur ngajaga ieu sadayana, jawab Dedi kalem. Waktu terus lumangsung, sareng hubungan antara Dedi jeung Yanti makin deukeut. Yanti mulai sering datang ke kebon Dedi, ngobrol ngeunaan sagala rupa ti seni musik nepi ka kahirupan di kampung. Dedi dina sisi sejen leuwih ngarasa betah jeung Yanti anu sigana teu ngabedakeun latar belakang marehna. Sakali waktu, nalika Yanti datang ke kebon Dedi pikeun ngajak ngobrol, hatena geus kaget ku hiji hal. Dedi sebenarna kuring geus ngabogan rencana pikeun ngalajengkeun kuliah di kota. Abdi bakal ninggalkeun kampung ieu pikeun sababaraha taun, sareng kuring teu yakin bakal bisa balik deui, ceuk Yanti kalayan cemas. Dedi sebenarnya kuring geus ngabogaan rencana pikeun ngalajengkeun kuliah di kota. Dedi ngarasa berat hate, Yanti etang mangrupikeun kasempatan anu luar biasa pikeun anjeun. Kuring ngarti yen anjeun kudu maju, tapi hate kuring oge teu bisa nyumpetkeun rasa kasedih, kuring bakal kangen pisan. Yanti ngarasa bingung antara kudu nguturkeun impianna jeung ngajaga hubungan anu anyar di mimitian. Dedi, abdi oge kangen ka anjeun, tapi kadang hirup teh henteu salawasna mulus. Kuring kedah nuturkeun jalur anu geus disusun, jawab Yanti kalayan segala kabingunganna. Dedi diem, lamun hatena ngalamun, anjeunna ngarti yen hirup kudu dipilih, jeung kadang-kadang jalma bakal ngalangkung jeung pikeun ngudak cita-citana. Tapi rasa cinta anu geus tumuwuh teh teu bisa disumputkeun. Dedi, kuring henteu nyaho naon anu bakal kajadian engke.
tapi kuring bakal tetap ingat ka anjeun, pasti bakal aya waktu anu tepat pikeun urang, cek Yanti bari ngusap peuli pisan Dedi. Sakali deui, Dedi ngan ukur bisa seuri-seudih, Yanti angkat ka kota, ninggalkeun kampung jeung kaluargana. Kacindekan eta nganterkeun Dedi dina hiji perjalanan anu panjang, hiji perjalanan anu kedah ngalawan waktu jeung kaayaan. Waktu nulian Dedi teruskeun hirupna di lembur, anjeunna tetep ngebantu kolotna ngurus kebon, sareng ngusahakeun ngahontal cita-cita sederhana. Kadang-kadang dina wengi anu hening, Dedi nempo ka langit mikeran Yanti anu jauh di kota. Cinta eta henteu gampang sirna, tapi kadang kudu diperhatikeun dina hate. Dina tahun-tahun eta kabarengeunaan Yanti jeung prestasina di kota sering kadenge. Di lembur anjeunna jadi salah sahiji mahasiswa anu menang beasiswa di universitas anu bergengsi, sarta terus ngalaksanakeun karirna di dunia seni musik. Tapi sakepeung Yanti sering nulis surat ka Dedi, ngobrol ngeunaan hirup di kota jeung kahayangna pikeun titep penghargaan kampungna. Hiji poe sekitar 5 tahun saatos Yanti angkat anjeunna mutuskeun pikeun balik deui ka kampung Cimenyan. Anjeunna hoyong ngajajah deui kahirupan anu pernah dilakonan jeung nempo deui Dedi anu parantos aya di lembur. Nalika balik ka kampung, Yanti langsung nganjang ke kebon Dedi. Dedi, kuring balik ka deui, kuring datang pikeun nempo anjeun, cek Yanti. Anjeunna hoyong ngajajah deui kahirupan anu pernah dilakonan jeung nempo deui Dedi anu parantos aya di lembur. Nalika balik ka kampung, Yanti langsung nganjang ke kebon Dedi. Dedi, kuring balik ka deui, kuring datang pikeun nempo anjeun, cek Yanti. Bari nata na teu bisa disumputkeun kabuhanganna. Dedi nganggap yen ieu teh kasempetan anu teu kedah dipupuskeun Yanti. Anjeun balik ka deui, abdi kabeneran bingung, lila pisan urang teu papanggih. Yanti nyengir, kuring sadar kadang-kadang waktu teh kudu dibere reuang. Tapi kuring henteu tiasa ngalaworakeun perasaan anu aya di dieu. Dedi ngarasayen cinta anu kantos kembang di hatena henteu leungit. Yanti, urang moal tiasa ngulang waktos anu kalimat, tapi urang tiasa ngawujudkeun masa depan anu anyar. Urang tiasa ngalakukeun hal-hal anu sae bareng. Yanti satuluyna ngajawab, nya lamun kitu hayu urang ngajalankeun ieu bebarengan. Cinta teh kudu salawasna mulus, tapi lamun aya usaha jeung komitmen sagala bisa lumangsung. Akhirna Dedi jeung Yanti ngajalankeun hirup anyar di tengah lembur anu asri. Maranehna sadar yen cinta teh teu gampang, tapi oge teu kudu ditinggalkeun. Kadang-kadang dina kabungahan sareng kesedihan, cinta bisa ngajaga hubungan antara dua jiwa anu silih ngahargaan. Cinta sanajan perjalananna panjang bakal terus mekar dina kahirupan anu tulus. Baik, sekian dari saya. Lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.